Sampurasun wargi-wargi Sunda Sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel simkuring baden raskeun hanca carita Katunda carios nyambung judulna Kasarung Kaliang Maung. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda Sadayana di mana bae ayana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula, like, di komen naon bae sok lah ngacaprak urang ngacaprak di channel hiburan gitunya wargi-wargi Sunda Sadayana. Mugia naon bae anu dikacaprakeun anu di ngacaprakeun ku simkuring tiasa ngahibur di mana bae kaum dangu ayana. Mangga prung supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan. Bapak ulah keluar, bapak ulah sieun kuring masieun bapak bisi kukumaha ulah Cek BNI harita nyekelan leungeun salakina anu geus nangtung arek leumpang. Jijing ini ulah sieun-sieunkeun kumaha akang bae kawas teu apal bae ka akang. Ayeuna mah ulah disaruakeun jeung baheula cicing. Pokona mah maneh mah cicing bae di imah tempokeun bisa hayang nempo, tapi lamun teu kuat mah ulah soalna bahaya. Power geus kabayang ku akang eta jelema teh lain niat hade ngagorowok kaos kitu patut dalam naik namu bener mah moal gogorowokan kaos kitu bari ngancam sagala cicing lamun diantep meuneunan kala bahaya ka diri urang pribadi imah bisi ruksak. Cek Mang Omon bari ngepeskeun leungeunna anu dicekal pageuh ku pamajikanna. Sedangkan di pakarangan imah 5 lalaki carangkung badag beungeutna pinuku pewok karang kacida beungeutna teh kaciri galakna. Ayeuna mah geus disanghareupan ku Mang Uding sapara kanca. Harita Mang Uding molotot nanya ka 5 lalaki, "Hei, sia wadon cocorokan di pakarangan imah dudungan kuring andika saha sia hayang cilaka?" Cek Mang Uding bari molotot sanajan hatena marada hemar-hemir kulantaran nempo tangtungan 5 lalaki teh cerangkung badag jeung kerang beungeutna. Pokona mah matak pikasieunun, tapi Mang Uding salaku hiji kepercayaan Mang Omon teu bisa kitu bae jeung deui manehna oge mikir lamun ayana naon mah Mang Omon oge moal ngantepkeun kitu anu aya dina pamikiranana. Sedangkan 5 lalaki eta ting cara kakak seuri ditungtungan ku salah sahiji lalaki langsung nyarita bari gegebligana tanuh. Geblig hayang modar sia cunguk dewek mah nungguan dudungan sia lain sia sakabe anu ngadon yang harupan ka dewek hayang modar sia ayeuna di dieu goblok indit sia lamun hayang salamet geura indit tinggalkeun tempat ieu goblok. Cek salah sahiji eta lalaki molotot lak cangkeng, teu bisa kitu sia teu bisa kitu kuring teh kieu-kieu oge kapercayaan juragan Omon. Sok karek kumaha sia hayang modar ku kuring sakabeh maju sia maju sok keuat maju. Cek Mang Uding bari manehna oge singkil sanajan hemar-hemir oge teu bisa kitu bae komo ngadenge caritaan eta lalaki kacida matak tegenahna kana hate dirina atuh nu lainna oge babaturana ting corobok. Geus Mang Uding geueuh urang tindak bae jama kieu mah ulah diantepkeun ulah sieun urang teh lobaan manehna mah ngukur 5 urang alah
sakedeng oge ting carumplang geura ting cungkal kurang keur urang kebugan kurang sok urang kebugan sok lah kurang dieu ieu urang geus sanggup ieu urang geus sanggup. Harita anak buah Mang Uding ting corowok pada ngebobotohan kulantaran manehna mah maranehna mah yakin sanajan ayeuna teu kuat kudu ngalawan 5 lalaki ge Mang Omon pasti keluar moal ngantepkeun kitu anu aya dina pamamikiran maranehna sakabeh. Goblok sia hayang melodar bener-bener lamun kieu mah nya ayeuna sok maju sia saeulah hayang modar ku dewek dia modar maju sia maju goblok maju cok eta lalaki harita bari singgil manehna oge leumpang kahareupeun opat baturna anu ngabaradega rek nyaksian salah sahiji baturna anu arek ngawarah Mang Uding sapara kanca. Cek saha hayang modar aing mah hayang hirup sia meureun anu hayang modar mah goblok hiu leplos hiu leplos cerelat gacileng ceblot koleang kubrak tobat ampun. Harita Mang Uding sapara kanca ngan saukur sageprakan ting soloyong ting galubra nang karak bengkang dina taneuh teu bisa nanaon deui ngan saukur lolongseran. Gedingan ngan saukur gede sungut kabeh goblok teh teu becusna nahaon. Aduh ieu si Sarmon ngadon ngingu jalma barego kabeh geuningan euy kakara dewek sorangan anu maju geus ngajokrak kitu genep jelema teh komo deui lamun kurang limaan dihajarna berenang geus mencret ti heula. Goblok heueuh Sarmon kaluar sia Sarmon lamun teu kaluar bae ieu mangkruk sakabeh bakal modar di leungeun dewek sia kuat kaluar sia goblok keluar Sarmon keluar. Harita eta lalaki teh cocorowokan deui nangtang Mang Omon anu can katempo ku maranehna kaluar ti jero imah. Atuh Mang Omon anu kakara arek kaluar ti jero rohangan tempat ngitung duit harita teu malire pamajikanna anu nita cicing ulah kaluar langsung leumpang muru ka panto hareup geus nepi teh langsung mukakeun lawang panto ngabedega ngulak cangkeng molotot nutup 5 eta lalaki komo deui beuki nafsu manehna teh sanggeus nempo Mang Uding sapara kanca ngajarongkeng teu walakaya. Goblok sia nanahaonan ngadon nyiksa anak buah aing goblok saha Arandika aing mah teu wawuh ka Arandika sakabeh aya naon nyeun gara-gara ka dewek sia goblok dititaku saha atau aya masalah naon Arandika sakabeh ngadon ngadatangan dewek nyeun masalah kieu sok ngomong sia samemeh ku dewek diwarah gak jujur saha anu nitah Arandika ngadon nyeun masalah ka dewek goblok maju sia maju ari heueuh masuk lah sok maju yuk bari sebutkeun saha anu nitah Andika sakabeh nyeun gara-gara ka dewek sebutkeun kacilang cerelat kacilang. Harita Mang Omon bari ngomong kitu teh langsung luncat gesit kacida gerakana geus ngabedega di pakarangan imah molotot kalima lalaki anu masih kena ngajenjen komo deui sanggeus nempo gerakan Mang Omon anu kacida cepetna kitu daek teu daek dina hate maranehna ngageter oge. Salah saurang ti 5 lalaki teh ngagerentes dina jero hatena edan teu disangka geuningan teu salah jok si Juned jeung 2 baturna si Omon teh lain bantrak-bantrakeun kamampuanna kabukti gerakanna oge meni sakitu cepetna. Tapi piraku aing liman eleh da kemampuan aing teh
lebih luhur ti si Junaid jeung dua baturna. Ku aing nama kudu di tarajang kulimaan langsung kerentesna bari ngaleret ka opat baturna surti. Opat baturna teh teu kudu sacara langsung ngomong, langsung lalempang ngabaradega baris digigireunana. Lain ti tadi sia teh sarmon keluar barina oge aing ka dieu mah lain erek ngenalkeun aing saha atawa dewek saha, dewek deui saha, aing saha, dewek saha. Aing ka dieu teh rek modern sari sia arek nyiksa sia bungan sia geus nyeun masalah ka baturan dewek sia goblok tah kitu cek eta lalaki. Harita ngomong gitu 5 baturna oge narurutan ngalelewe maksudna mah hayang mapanas hate Mang Omon. Hari itu harita Mang Omon ngagilirkeun teutepanana kalima lalaki anu ayeuna jadi fokus pamikiranana saha maranehna limaan jeung deui aya pamaksudan naon salianti ngadon ngieun masalah kamanehna. Harita korowok teh Mang Omon nyarita deui hayang jelas centre samemeh ngawarah 5 lalaki eta. Ayeuna samemeh dewek nindak Arandika geura sebutkeun sakali deui dewek nanya lamun Arandika daek nyebutkeun saha anu geus nitah Arandika nyeun masalah ka dewek, ku dewek bakal dihampura. Arandika kabeh bakal diizinan lempang balik dina kaayaan sehat saperti ayeuna. Tapi ingatkeun lamun Arandika teh daek kajawab bakal pengkor suku atawa leungeun sia bakal dipotongkeun ku dewek. Cek Mang Omon ngancam langsung bari tutunjuk curugna kana beungeut 5 eta laki. Sungut siaro ragu pisan Omon rangu teuing cek saha ku akal gampang modaran atawa motongkeun leungeun suku jeung suku dewek sakabeh arek ke sia anu bakal modar dina poe ayeuna ku dewek limaan sia. Eta anu diomongkeun ku pamimpin 5 lalaki teh sakabehna oge harita saluri ting cara kakak maksudna mah hayang mapanas hate Mang Omon. Atuh Mang Omon teh harita keblikeun suku kana tanuh atuh inggung geblik reog geblik. Harita tanuh teh karasa ku 5 lalaki teh asa inggung mata klinu parijeng teu ukur kitu ting soloyong hampir nangkarak bengkang lamun teu geuwat ngokohkeun 2 suku maranehna. Sakitu geuningan kamampuan Arandika dengan saukur sungut bae anu badag kakara digeblik ku suku dewek geus ting carongkeng hampir nangkarak bengkang kitu. Atuh rek bisa modaran dewek kumaha sia goblok. Sakali deui ku dewek ditanya sameme dewek ngalakukeun tindakan anu moal mere ampun ka Arandika sakabeh. Sebutkeun saha anu geus nitah Arandika nyeun masalah ka dewek. Sebutkeun sakali deui goblok. Cek Mang Omon melotot nutup 5 lalaki eta anu geus kukuh deui nangtung pancuh ngagunakeun sakabeh kamampuan batin anu dipimilih ku maranehna. Teu hayang
tuh hayang goblok tuh hayang aing mah moal nyaritakeun sasaha pokona mas aing limaan di dieu arek modern sia goblok cek eta lalaki anu panghareupna ngomong kitu atuh Mang Omon teh harita geus teu bisa nahan amarahna langsung luncat ngecerelat gerakan teh cepat kacida teu bisa ditalingakeun saeutik oge ku sabab cepet-cepetna dina gerakan anak hiu plak 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 cebrot koleang kubak tobat trak trak tralak trak harita leungeun kenca 5 lalaki teh langsung dipotong-potongkeun kacida gampangna ku Mang Omon atuh langsung ting karapleh teu bisa kukumaha deui ngan saukur sageprakan bari maranehna can ngalakukeun nanaon ayeuna geus ngacongkeng teu walakaya di hareupeun Mang Omon. Cok dewek oge kumaha sia goblok aran dikamangan saukur gede sungut hungkul kakara ku dewek dibere tenggelan sakali langsung parotong tasuku sia leungeun sia teh kan hayang deui hayang ngarasa deui goblok suku duanana dipotongkeun ku dewek jeung leungeun sabulana deui cek Mang Omon bari nulak cangkeng kacida bungahna kulantaran manehna teu kudu ngesang ngan saukur sageprakan teu walakaya teu barisaeun ngalawan geus ngajarongkeng sakabehna manehna teh dina hatena ngagarentes nuhun Gusti Maespati nuhun geuningan heuh abdi teh salian teh beunghar teh Gusti ayeuna teh ngagaduhan kamampuan anu teu disangki-sangki nuhun Gusti nuhun lamun teu aya pangwaris ti Gusti Prabu mah meureunnan duka kawas kumaha abdi teh ayeuna sadajan beunghar ge lamun kadatangan ku jalma-jalma kieu mah moal tiasa nanaon Gusti kitu anu aya dina hate digerenteskeun harita ku Mang Omon tapi ari teuteupana mah teu leupas neuteup kana beungeut 5 lalaki eta anu teu sanggup kukumaha deui salianti ngagegerungan nahan ka nyeri kulantaran salianti dada maranehna anu geus diteunggel kacida tarikna leungeun kenca maranehna geus parotong ampun juragan ampun teu wani ampun kuring mah ngan saukur diparentah ku juragan Dirman juragan Omon ku juragan Dirman gitu anu diomongkeun ku 5 lalaki teh akhirna mah teu ditanya deui oge kulantaran kacida pinuku kasieun maranehna teh langsung nyaritakeun saha anu geus nitah maranehna kudu nyieun gara-gara ka Mang Omon geuningan si Dirman nah aya naon aya masalah naon ka dewek geuningan geus 2 kali nyieun masalah bae boga dendam naon si Dirman ka dewek goblok coba ngomong sia sageus kitu geura ini tong aya di hareupeun dewek deui lamun masih kena hayang hirup kieu Gus kieu aduh nyeri aduh kedap heula kedap juragan nyeri aduh nyeri harita sampe meh ngomong teh ting salengir bakatku nyeri bari nyekelan leungeun kencana Gus iya aduh goblok sia yang ditambah deui kalau kau ting puringis kaos kitu gawat ngomong geus kitu ini sia ti dieu ti hareupeun dewek lamun kena hayang hirup kecuali hayang modar sok beung sia sakabeh ku aing bakal dipotong-potongkeun sia cek Mang Omon harita ngancam deui bae ampun juragan ampun duka
duka naon masalah namangan anu kadangu mah musim kuring limaan Juragan Dirman teh kasaing kulantaran ayeuna mah tos hese milarian anu sok nginjeman duit kulantaran Juragan Obon sok masih-masihan duit bae ka warga gitu maksud nama matakna miwarang judet sapara kanca sareng ayeuna abdi limaan dipiwarang dipiwarang aduh nyeri dipiwarang goblok dididak naon sia oh titah nyangkalak juragan gitu maksud nama cek eta lalaki bari muringis terus nahan ka nyeri Dirman Andika bener-bener hayang modar ku dewek awas ya ku dewek bakal diwaras ya Dirman ini gebat cek Mang Umon harita ngancam sukuna diangkat kawas arek najong atau puguh bae 5 lalaki teh pinuh ku kasieun langsung tingkorejat bari sulaek soloyong lempangna indit tinggalkeun Mang Omon anu mulak cangkeng melotot nempokeun maranehna. Aduh kuningan bapak selamat alhamdulillah bapak alhamdulillah aduh kuring mah menisieun bisi kumaha tapi geuningan bapak boga kemampuan ti mana geuningan hebat teuing Di jero nerojol BNI langsung ngagabrug salakina pinuh ku kabungah padahal masa memehna nyorojod awak nate bekatku reuwas jeung sieun Mang Omon cilaka waktosna kabujung ceep cag heula nya wargi dugi ka dieu cariosna kumahanya salajengna carita Mang Omon sageus apal Juragan Dirman terus bae ngakalakeun dirina cag urang tunda dugi ka dieu heula insyaallah kapayuna urang teraskeun deui sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.